mantap urang ge kuari namun urang kataekan asal urang daek bae aya rumusna ieu baca ti bakal datang malaikat karubiun ima langsung nanya wa ima isyarah wa ima geus bae urang bebeja engke beres zaman baheula mapan kos kitu jelema nang ningong sapeting aya 7 panggung masyarakat kagariengan bebeja ka kiai lah temat terserah kiai bae cek nya mah pangeran meureun negeri kumahageun mah garieng jasa guys bada isya kiai asup ka masjid baca ayatna mali bejakeun ku aing ayatna besi ku diwirid kaluar ke malaikat karubiun aya naon manggil-manggil kula bayana angin sapu ta angin bereskeun 7 panggung bereskeun be aku angin loba kajadian takos masya Allah nurut angin kawali Allah ngan teu meunang sambaran mendingan nyanggakeun sadaya-daya bae ka Gusti Allah lantaran eta ceurikna bage mun diijabah doa kos kitu walimah teu mahi sabulan 2 bulan yang ceurikan diijabah doa isin ka Gusti urang mah mun dijabah doa tuh atuh jatuh jauh ka aing aing wali aing teh wali diomong-omong wa huwal ladzi yursilur riyah Gusti Allah teh eta zat anu ngutus anu niupkeun kana pirang-pirang angin lantaran geus aya wawakil-wawakilna berbagai malaikat tinggal ditoel bae deuk dikamanakeun arahna ieu angin teh dijelaskeun di dieu horenganan angin busrom baina yaday rahmati angin ieu mah angin sebagai pengawal pangbubungah anu diayakeunana baina yaday rahmati memeh turun rahmat Allah di hareupeun rahmat Allah anu dimaksud rahmat Allah teh hujan jadi Allah dek nurunkeun hujan teu langsung hujan ternyata Allah teh ngutus angin heula ieu angin sebagai busron pengawal ngabubunga ka masyarakat nu endek diturunan ku eta hujan qiraatna aya 2 aya nu baca nusron aya busron namun nusron ieu teh bimakna mutafarriqah kudamal mator angin-angin anu papisah-papisah di hareupeun hujan papisah teh teu ngagumuk di hiji daerah anu di Bandung anu di Banten Jawa Tengah anu Jawa Timur eta teh ngaranna mutafarriqah nusroh lamun busron ieu teh pengawal sebagai pendahuluan hujan jadi hujan teh teu ujug-ujug hujan tapi dikawal heula ku angin jadi ieu mah angin teh angin rahmat masya Allah hatta idza aqallat sahaban siqala hingga angin teh mamawa sahaban siqalan mega anu loba mega anu mendung nu pohara mega di luhur hideung eta teh cai anu menang nyerot ti laut maha kawasa Allah syaribna bima'il bahri kaula nyerot karena cai laut sak angin ditugaskeun ku Gusti Allah diserotlah cai laut ku angin tugas ti Gusti Allah dibawa ka luhur set blak geus datang ka luhur nungguan instruksi ti Gusti Allah hatta iza aqallat angin geus mamawa sahaban siqalan kana mega-mega anu mendung anu gede geus hideung luar biasa ya Gusti Allah hei angin dorong ka Cikupa hei angin dorong ka Bogor hei angin eta mega dorong ka Jakarta dorong urang Jakarta geus kiceup
kamana aing nyilip ya gasal geus reuk di luhur hideung bae ge geus urang Jakarta mah waduh aing ka mana ieu ai biasana mah mega teh didorong ku angin ku ari mah mega ngadorong Jokowi berbeda ya mah aya bae tah mah pareng teh mah mega na mega konde tah mah ieu mah mega didorong ku angin masyaallah urang mah teu nya ieu lah ayatna hatta idza qallat sahaban siqala sehingga di mana-mana angin geus mamawakan mega anu mendung anu gede nu loba tergantung kumaha megana bae kumaha angina dititahna ku Gusti Allah sok cak Gusti Allah bawa ke Cikupa bawa ke Bogor bawa ke Jakarta bawa ke Pandeglang kumaha perintah Gusti Allah subhanahu wa ta'ala sok gara-gara turunkan suqana wali baladim mayit kaula nu agung ngucurkeun kana eta mega ngahujankeun kana eta mega li baladim mayitin kana taneuh anu tandus anu tatadina geus rata jukut-jukut acan dihujanan ku Gusti Allah fa anzalna bihil ma maka kaula nurunkeun ka eta nagara kana cai hujan terus bae turun wer hasil tina hujan fa akhrajna bihi min kulli samarat maka hasil tina hujan sapoe dua poe ieu karim kulai mulai jarara di mingkul samarat jukut-jukut jarara di nuti dimaksud ku urang suweg jadi badur jadi cente jadi ramat-ramat segala rupa jarara di pare ge jarara di jagong jadi buah tangkal segala jarara di hasil tidak hujan fa akhrajna bihi min kulli thamarat sokera ngagadean lantaran kadeuleu bakal layu diturunkeun deui hujan ku Gusti Allah suqna huli baladim mayit tambah deui hujan deui tambah gede tangkal buah harum manis tangkal buah darmayu tangkal buah daging buah golek dan buah-buahan nu sagalana wahai geus puguh nu di sawah geus puguh nu di huma jarara di kabeh nah rahasiana ieu hujan diturunkeun di daerah eta sehingga ngajadikeun kana tatangkalan ku sebab Allah memperhatikeun umatna deudeuh jeung nya acak Allah keuna dalalahar ngadahar pare sangu ngadahar jagong ngadahar dangder hui dan lain sebagainya di samping eta bubuahan kurang kumaha deudeuh na jeung nya Allah ka Gusti urang kunaon urang buang ka warah jasa ayo pikir coba kurang aya hiji daerah teh aduh ieu mah daerah teh hese jasa cai disebutna ge ieu mah sawah tadah cai ieu mah taneuh tadah cai hesen lantaran eueuh kali eueuh jalan cai eueuh saluran nyana mah nungguan cai bae sedengkeun cai mah pan teu bisa diondang emang cai bisa di SMS jamal bisa ayo SMS kurang mal bisa aja hukum hage teh urusan Allah urang paling geus sakieu doang ya biasana bangsa berberan gitu teh geus aya hujan tapi ieu mah urusan Allah biasana mah Oktober November Desember Januari teh kan geus hujan ieu mah henteu labas ka ditu kunaon atuh Maret April Mei kunaon aya hujan urusan Allah kunaonnya bisa kos kitu hujan kok pindah sih ulah nanyakeun ka aing ka ditu tanyakeun ka Allah aing mah teu wau jeung Allah kapantogeun hulu sia ku aing sia lain waukeun jeung Allah sia na meureunanan mantak patani teh riweuheun iyalah urusan soal hujan masyaallah minta dibacakan Fatihah parantos pupus Kiai Haji Ahmad Ghazali Serdang bin Haji Abdul Hamid masyaallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamun nyaritakeun tentang daerah-daerah anu biasa salalubur mah urang nyaritakeun di Lembang, nyaritakeun di Garut, Tasikmalaya, Ciamis, daerah subur. Nyaritakeun di daerah Bogor malah boga Bogor teh geus boga julukan kota rain. Eta teh kota hujan. Nah, ieu kan geus biasa teu aneh deui. Kuari mah urang deuleu di daerah Serang belah kulon Jalan Cai eueuh. Sawah Batela itu kene Pandeglang kebelah ditu pegunungan Jalan Cai di mana aya teu aya sawah mah tapi arah raya laleutik. Urang mun nyaritakeun boga sawah sabaraha aya meureun 30 kotak mah di mana di Pandeglang ulah kaget. Bu cek urang 30 kotak kamu tambah sugih jasa. Can pogo. 30 kotak barang di dalam kotakan asa meter persegi. Letik kotak-kotak orang nyaritakeun di Karawang mah boga 30 kotak beuh lain lalagaan ngomong urang mana ya urang Karawang boga cenah 30 kotak mah geus pohara teh pohara geus tah lumayan geus sakotakna 1000 bae kali 30 kan berarti kan luas 30.000 hektar tapi lamun urang Pandeglang ngomong ulah alhamdulillah cenah boga sawah sabaraha 30 kotak ambo ulah ka ambo ulah ka heulana deuleuh lah ka ditu barang di deuleuh ya Karim aduh Masya Allah. Nah iya sawah-sawah anu tada hujan anu hese karena cai iya kan cerita di daerah urang lamun urang deuleuh ka Jawa Tengah ka ditu ka Salatiga ya Allah ya Rabbi pasawahan sakitu legana tapi pantai Jalan Cai tada hujan bahkan di deuleuh ku urang taneuhna semu putih Yogyakarta ka ditu taneuhna teh semu aya lain pasir putih lempung cadas hese eta mah kos kitu mah asal geus garing-garingnya hese ngabelentang kumata kurang Jawa mah nu putih pantulan tina sawah eta sakurang Jawa nu putih aya aing putih deuleuh saputihna urang Jawa teu percaya aing malah pantulan tina taneuhna di jerona putih nah mantul ka luhur hideung kana beungeut lamun ngagambarkeun tanah di Jawa Barat mah hese nyaritakeunana ti mimiti Banjar Ciamis Tasikmalaya kemudian ka Garut ka belah dieu terus ka Bandung taneuh teh geus hese nyaritakeun kasuburanana di Bandung lewat ka dieu ka Cianjur ka ditu ka Sukabumi ka belah ditu Bogor geus lewat ka dieu Tangerang termasuk subur lain lalagaan Tangerang ge wah harajasa Serang sakitu mah rada lumayan Pandeglang Rangkas Betung oh ka itu kan lah urang nyaritakeun Jawa Barat mah pohara bae kasuburanana tapi lamun Jawa Tengah Jawa Timur eueuh nanaonan ngan boga otak Jawa Tengah jeung Jawa Timur teh untuk mengelola palawija taneuh nu kurang subur bagaimana supaya subur dikelolalah melalui otak sakolanya nah dikirim di Jawa Tengah Masya Allah jeruk di Jawa Tengah kirim samangka di Jawa Tengah kirim di Jawa Tengah Jawa Timur teh kitu melon Jawa Tengah Jawa Timur ditampung nama di Jawa Barat kos urang Jawa Barat teh padahal mah pagawean urang Jawa Tengah Jawa Timur boga otaknya nama urang Jawa Barat teh kudu make otak cek cara subur ieu dek naon lain ngariweuh-riweuh je pokoknya pelakan jadi atuh teh kudu make otaknya kana teh sia mah make otak aing mah henteu tapi eleh kudu make otak
Nah, ieu carita-carita kasuburan nu mantak lantarannya nama kurang subur ngagunakeun otak di pertanian ge istimewa Jawa Tengah Jawa Timur mah kabelah dieuna pengusaha istimewa Jawa Tengah Jawa Timur perpolitikan Jawa Tengah Jawa Timur nu keur main di panggung Indonesia Jawa Tengah Jawa Timur geus sabaraha taun main ti zaman Bung Karno ka Bung Harto ka Bung Gus Dur bung Jawa Tengah Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Timur boga otak kercarita urang kenyataan di urang kercarita informasi luar negeri nu boga perusahaan di Belanda nu boga perusahaan di Amerika nu boga perusahaan di Inggris nu boga perusahaan di Australia nu boga perusahaan di Jepang mayoritas Jawa Tengah Jawa Timur numboga perusahaan di Jerman mayoritas orang Jawa Tengah Jawa Timur ayalah orang Jawa Barat ayalah orang Padang ayalah orang Sulawesi bandingkan jeung orang Jawa Tengah Jawa Timur moal mejeuh aja moal mah otakna luar biasa bantak kuari nu keur main Jawa Tengah Jawa Timur urang mah kakarak boga hiji bae ge kamari ieu keur jadi wakil presiden teh oh genjleung luar biasa padahal matrek eueuh deui can jadi presiden kuari kakarak ge naik di KPK doang ge geus genjleung sakitu doang ge can aya presiden orang Serang can aya presiden orang Pangodokan jore amat presiden lahir di Pangodokan mal menang-menang ajeun kumaha leuwih parah deui aya deui presiden lahir di Delan jore nya asa tama mah ambo budak eta kunaon jarore ngarannya Pangodokan Delan kemudian ka ditu naon deui teh eta nu juara jasa mah kobet keur carita kasuburan ya keur carita kasuburan geus ulah dicaritakeun Jawa Tengah Jawa Barat nu mantap terkenal jasa julukanana terkenal jasa di dejieun karikatur Jawa Barat di Belanda karikatur Jawa Barat di Belanda isin urang lamun neuleuh karikaturna kumaha make samping si korodong nyana aju diu nu sabelah diangkat nu sabelah ditindihan sasimbut ngarokok eta karikatur di Belanda gede jasa deket perpustakaan Masya Allah ari-kari urang Jawa Tengah karikatur teh karikatur lempang suku katuhu ngalengkah can datang ka handap jasna diteuneun di dieu kieu bari mureleng nya neuleukeun ka hareup eta teh kapan karikatur nu luar biasa berarti sangat penting jas ge geus teu dipake-pake acan pan aya jelema nu make jas sanajan hareudang ge dipake belon teh mah nah ieu Jawa Tengah Jawa Timur nu mantak tetep bae moal meahi ka urang Jawa Tengah Jawa Timur otak sawah nu tandus teu bisa dipelakan pare diotakan gonyana melak naon ieu ayo anu hasilna dibawalah ka Jakarta urang Bandung mah heheotan di sana tuit sia kunaon heheotan nah tunduk naon deui lain itu pikiran sawah asal sawah masal ditancepkeun jadi teu kudu disurubuk-surubuk acan tanah kita tanah surga tongkat jadi tanaman Masya Allah tina subur teu daek mikir eleh lah terus kurang Jawa Tengah Jawa Timur ku teu mikirna ieu sebab senang kos di Arab lantaran di Arab mah emas kabeh ieu dicekel jadi duit ieu dicekel jadi dirham ieu dicekel jadi real ieu dicekel jadi dolar minyak ambalaya teu malikir urang Arab kunaon teh senangna luar biasa geus dina senang mah tilok berhasil nu mantak baheula di zaman urang dahar hese pake hese rentul nu jara di kiai sebab masyarakat daerah kiai ke Jakarta daerah kiai Tangerang daerah kiai Serang daerah kiai Pandeglang megeus kobo lain daerah kiai deui tah mah pokona mah tah juragan kiai Pandeglang mah geus kiai kabeh ka tukang becana kiai di Pandeglang mah
Nah, gua ada masyarakat dahar hese minum hese pakai hese geus eueuh deui pagawean wirid lah ka Gusti Allah ibadah ngaji ibadah ngaji wirid ibadah dan lain sebagainya dibere lah subur pangrusakan geus teu pikiran naon ku ari mah nu wirid nu hudang ti peuting anu geus bae geus wah ambalaya eta ku sabab naon subur baheula mah nu mantak diangkat jara di kiai jara di wali lantaran nyanana di masjid bae kunaon emang kiai di masjid bae ka ieu mah geuning naon jadang deur eueuh ku ari mah pan melang urang nu mantak teu betah kiai di masjid kunaon di imah aya kue di imah aya sangu bandeng ambalaya berkat-berkat mulut geteun ka dahar eta segala daging ayam daging macam-macam kue teh gitu mobil can ka urusan baheula pan boro-boro mobil sepeda ge hese jasa mantak geus bae betahan keneh di masjid mending wiridan tah diangkatlah ku Allah jadi wali ku ari mana diangkat jadi wali tak ieu mah keur carita negara-negara nu subur mah teu kudu dicaritakeun daerah-daerah nu subur mah Kangjeng Nabi nyontoan hiji daerah hei Ibnu Razin ulang pertanyaan maneh bahwa cek maneh kumaha si Allah eta nyieun deui makhluk sehingga hirup dihudangkeun ku Gusti Allah aju digiring asa teu kaharti cek maneh maneh pernah henteu neuleuh hiji daerah anu tandus pernah diliwatan ku maneh pernah aju maneh sababaraha bulan sabaraha taun deui lewat kadinya pernah kumaha berubah tante berubah Gusti Rasul ai baheula mah tandus boro-boro aya tatangkalan hese jang nginum ge jang wudu ge aju menang saketan tahun setahun 2 tahun kula liwat subur loba tatangkalan caicur tuh maha kawasa Allah iyalah gambaran di akhirat cek Gusti Allah Allah lah anu niupkeun angin sebagai pendahuluan pangbubunga hareupeun rahmat Allah yakni hujan Gusti Allah angin titah nyedot cai dibawa ka luhur kemudian geus jadi reueuk jeung mega di luhur hideung didoronglah ku angin sesuai jeung perintah aing ka Kangjeng Nabi sesuai jeung perintah Gusti Allah didinyalah di daerah-daerah anu tandus Allah ngahujanan suqnahu libaladim mayyitin sanggeusna turun hujan Gusti Allah maha kawasa fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kulli samarat daerah nu tandus ge nampung cai hujan kemudian jarara di tatangkalan boro-boro anu dipelak nu teu dipelak jadi kawasan teh Gusti Allah sangat kawasa cak Ibnu Razin mantak cek Gusti Allah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh sakumaha hujan diturunkeun ka taneuh anu tandus kemudian ku Gusti Allah sangeusna diturunkeun dijadikeun bubuahan-bubuahan tina tatangkalan-tatangkalan nukhrijul mauta kami nu agung ngaluarkeun kaula nu agung ngaluarkeun ka jelema-jelema nu geus pararaeh nu paehna di leuweung nu paehna di laut nu paehna di kota nu paehna di kubur di kampung nu paehna di mana bae anu kabawa ku angin beak ka handap dedeleuan urang mah tabrakan kapal tabrakan kareta hancur nu di kitu beuteung buaya anu di beuteung maung dan lain sebagainya nukhrijul mauta ku kaula nu agung dikaluarkeun dihirupan deui cek Gusti Allah cek Ibnu Razin carana kumaha Gusti ieu teh sanggeusna kiamat Gusti Allah teh nurunkeun hujan salila 40 peuting Allah teh nurunkeun hujan heula breg ternyata horenganan hujan lain sahujan-hujana horenganan maul hayat bentuk ragos cai mani tidinya pansakal ardu barelah kuburan geus eueuh laut tarita zaman engke mah eueuh gunung rata sanggeusna ku Gusti Allah di hujanan maul hayat bentukna kos cai mani tidinya lah bakal bareula sanggeusna bareula arasuk deui ka tulang-tulang nu aya di kuburan-kuburan nu aya di mana-mana
tidinya langsung malah letek sakumaha kostoge culcal anu tadina acak-acakan nu sukuna di masyrik anu suku sabelahna di maghrib ku Gusti Allah Maha Kawasa sanggeus da diturunan hujan teh dihijikeun deui kadinya blek nah hiji deui atuh tadinya dibelem cara Buddha cara Hindu geus ajur dirinya dihijikeun deui ku Gusti Allah plek cal eueuh nu katinggaleun kabeh nu paeh biasa dikubur anu paeh di beuteng buaya nu paeh di beuteng maung anu paeh dicacak jeung jadi kitu lebu kabeh ngahiji brek ieulah gambaranana bahwa Allah nurunkeun hujan ka taneuh anu tandus eta mah pantaneuh mah eueuh nanaonan tadina setelah diturunkeun kojararadi bahkan buahan ieu mah komo tadina urang geus diayakeun jadi jasad kemudian dihirup deui leuwih gampang tibatan hujan turun ka taneuh anu tandus eueuh nanaonan kok jadi kadzalika nukhrijul mauta itulah Gusti Allah ngaluar-luarkeun jelema anu pararaeh barang culcal hararudang kabeh wabeh ngagro kumaha ngagrona mambasana mimar qadina woi sanu ngahudangkeun urang ti kuburan sahanya nadahum Gusti Allah nyeluk olu kabehan ngadarengekeun sanggeusna ngomong mambasana mimar qadina ai prakaya suara hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun kurang surat Yasin dibaca ngan kulantaran teu nyaho dibaca bae ku urang horenganan eta teh engke bakal dipraktekeunana ketika urang hudang ti kuburan rata kuburan teh kabeh ngaromong membasana mimar qadina saha anu ngahudangkeun urang ti kubur aya suara engke teu puguh di mana-manana urang ngadenge hadza ilah hararudang ieu hadza ilah hararudang ieu ieulah nu dijanjikeun ku pangeran ma wa'adar rahman yo wa sadaqal mursalun nu baheula nyaritakeun bakal aya alam mahsyar ieu kuari bener para rasul tinggal urang anu yakin iman ka Allah iman ka Rasulullah sumuhun na'am ya Allah na'am ya Allah kabeh ngaromong muhun Gusti tinggal si Ahok culak cileuk si Ahok Bill Clinton George Bush bangsa culak cileuk wadinya kafir si Tegwan culak cileuk kabeh si siang-siang malingseng kabeh culak cileuk urang mana Gusti sumuhun abdi iman ka Gusti sok dibaca ayat ieu teh ku abdi iraha aing ngariung tapi abdi sok marah mun haju teu menang berkat nah ieu dipraktekkeun hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih aya tasbih mursal aya tasbih mujmal aya tasbih mursal mujmal aya tasbih balik aya tasbih tamsiliyah lu teu mondok moal nyaho moal nyaho cak aing moal ja aing nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge bejaheuh poho ieulah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang kaharti di mana
Nah iyalah tafsir tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba, Arab loba. Subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab. Subhanul yaum, hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda, gantungkan cita-citamu ke atas langit. Eta Bung Karno. Rijalul yaum, Subhanul yaum rijalul qud, nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin. Eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul qud peribahasa. Lumun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit ya bapak orang saya cek jadi hulu sia jadi gede oh jahenya salah sih ada lain gitu saya make etan apa yang ingat ya bapak sia teh lente janggung jadi sia saya cek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh udah 70 kilo padahal anak saya tikban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain gitu salah tamah saya mah inget nu salah baik kan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samudaya aya deui peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenteng di puasaan 7 mulu dia moal menang sia katiku kumaha ulah lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngalawan modar sia kokosodan eta pacikrak ngalawan merak masyaallah kemenuk merak teh kukuncungan emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah sekurang Banten mah dia mah teh nyaho kuncungna emang nang meuli lain merak mah tiba heula kayak kuncungan asli berarti kuncungna siapa pacikrak oleh dilawan waduh budak kadu ketemu kadu je eta pan eta kadu ketemu kadu eta saya saru beuh budak pariuk manggih ka kepas loba tah di Sunda mah budak ulah-ulana naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mangegel eta peribahasa ulah kieu di mana sireum katincak ngegel beuh paeh sia mah teh nyaho peribahasa nah eta teh nu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah miceunan hawa miceunan makruh miceunan ujub terus bae ku urang ayo ti dieu ti handap ka dieu nafsul ammaratu bisu nafsul ammaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru as syahwat al godob eta kan kudu dibiceuna ieu penyakit-penyakit batin neu kumaha miceunanana nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantak ketika jol teh urang geus aya tupukar tapakur langsung bae resep jeung teresep pan eta mah ngaranna syahwat aing geus makan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih tolol kene we teh kiai blon tapakur ku tapakurna teu bener tapi rada derek ketika mangyan sakit tuh baik mantak atuh sanajan kuku bahagia tetep baik ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan didelekeun nyana can puguh daekeun jeung dina daekeun ge jaing mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah syahwat lah ulah atuh pan urang nanggeus terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nya paruti nya bagus nya laluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun kurang dipikir mah jieu atuh nyana-nyana urang-urang kunaon dideleukeun
sanajan didelekeun nya can pugu daekeun di bandek jan dina daekeun ge aing mah teu maksud naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya sabaraha ribu jelema teu ceuli anu kos gitu bae ulah ki haji ulah lain ki haji da bae lah ki haji na malah mah bagus amat jata aku jeung nu di imahnya tolol tak ki haji coba ayo lumayan ka resep ka kota ge ka kota deui lah bukan cuci mata lain cuci mata ngerebakeun mata tidak ditinggalkan wazaru zahirul ismi wa batina Masya Allah yes saya tinggalkan di urang mah ya bab aurat bae di Indonesia ya di Indonesia jasa di Arab mah rada deres lah di Arab mah rada deres rada mentak eta urang hese jasa ketika tawaf satu sisi urang teh dititah tawaf satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe tarolah ai ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklif ke mazhab lain ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklif ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wuduna keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah datang dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nek dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket nah kuduna ti wudu heula taklif ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklif dia geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang Libanon bangun airuna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah kuduna mah maca eta endan mancung amatnya iruna bagus tah Masya Allah orang mananya KTP na orang mana suratan gitu nomor HP na sabaraha tolol tah budak keur tawaf kapanggih jeung urang India kapanggih jeung Pakistan kapanggih jeung Libanon kapanggih jeung urang Turki urusan tawaf nama babari pembatalan nama babari miceunan eta tah resep nu hese nah iya satu sisi urang dititah nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge eta kabarengan urang jeung urang takron yang hideung berang hidung jangan rombongan brus urang aja nya hidung bau teu budak tentu dawa urang ibadah tawaf nyarekanan batur malulu heuh sugut tangga hate pan Allah maneulekeun innallaha yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila qulubikum je deuk kumaha anu batak ke hararese jasa urang hayang khusyuk jasa tawaf mantak nu bagus mah tutungkul we tawaf teh urang peureuh bari babacaan atau babacaan onam lah teman teu dititah sapira doa menta teu geus teu kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu jauh malah masuk nutur-nutur saya nutur nah lumayan cek nya teh keur tawaf lumayan encan sae aja geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa takriman doana terus bae doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu bem muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teu kadang eta urang hese Masya Allah matak Fudel bin Iyad bangis teu ka masjid Jumat geus teh eta mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ilah huwa zarul ismi wa batina tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deres rada bisa rada encan aya bisa mah rada
tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi diceritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadina latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu esina sakitu tadi nah ieu nu hararese mah kos kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan penyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae etana wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah dek manggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna dek dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa hiji puasa heula 40 poe dua kudu miceunan segala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu meunang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syaratna loba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiko dan musruk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mangalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah jol dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril dek dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah dek dibawa ka mana dek kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dia turun cek malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang dek nanyakeun teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu beres naik cek Kangjeng cek malaikat Jibril ayo berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kangjeng Nabi dek dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apakah saya ieu instruksi geus saya teh ana Jibril aya teh di barengan Muhammad geus dibere izin geus naik Kangjeng Nabi na ditanya henteu Kangjeng Nabi mah nanya doang aya teh saha aya di mana henteu nanyakeun deuk dibawa ka mana henteu teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat henteu tolol teh coba pakai udeng-udeng pakai jubah deuk ka mana deuk ka Allah woi zohor moal aing mah moal zohor geus liwat aing mah zohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh habak bebeutkeun lain kita iya beda Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayang ngan ngalaksanakeun parentahanana begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kangjeng Nabi Jibril atuh bareng jata tadina bareng lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik bae ka dieu kula mah ajur cek nya jadi ulah sok haju ngeleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik ke Kangjeng Nabi tungguan we di da naik Kangjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kangjeng Nabi pangkat dibandingkan malaikat Jibril ge sugan hayang henteu jata mah dibawa ku Gusti Allah teh nu mantak cek Sidina Ali ai anjeun si maripat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali maripat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lainang kula lamun urang hayang maripat moal datang-datang urang hayang jadi wali moal datang-datang ai lain wali mujbir mah moal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus
zohirna batina bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyeun kolong nyeun bae balik nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyeun balik bae kolongan ulah maksud nyeun kolong ai balena teu rapi itu lain kolong ngorosot bae mah kahandap poe mah nyeun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan marifat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang jasa manggihan Lailatul Qadar datang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-ngahayal ulah engke ge Lailatul Batak waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate ai urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip blow on bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mantak Kangjeng Nabi mah teu hayangan kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu endek makrifat ka Gusti Allah teh nu endek usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ke hakikat bae geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina harti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunya hiji bae Allah geus mantep tah mun geus kos kitu tah nah eta kumaha eta ieu konsepna wazaru zahirul ismi wa batin piceunan geura teh dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha atuh kiai miceunan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungut urang istighfar qalbu urang tobat mantap tobatna per detik tobat bae tobat teh per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobat teh jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat iya dek di mana bae ge kuari datangna dosa teh ya geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dibikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh kuari nu dideleukna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hak sakadar neuleuh nu dideleukna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang teh tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadarna moal bisa hiji terus we per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teh ping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat glot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia
Cikene abdi neuleuh makhluk Gusti, pohon ka Gusti, abdi ciptaan Gusti, mata ciptaan Gusti, neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti. Abdi resep-resepna hawa nafsu abdi, hampura Gusti. Moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah. Moal kaburu. Geus moal kaburu bae, ieu mah lain kitu sia atuh dihareup. Wah, talauna kenceng teh. Kunaon loba jelema tah mantep tah. Heureuh hese cuci mata heula aja. Dideleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia paneta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuari celi. Ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim celi abdi hampura ieu celi teh nu Gusti lain nu abdi ulah pajar nu urang nu Allah nu mentak ke ku Allah teh dibere ngadenge ke ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk mah Allah bae kadang-kadang urang mah atuh ieu ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allahna sakala sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing je bae teh nu ngorekeun ka aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu jaipoan sagala naon sudah mah sia inget tah ku aing ditorekeun sia aya sia ka dokter tah tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu moal cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia teu kumaha Allah bae ngan urang mah teu nyaho bae jadi urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur mah can tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil geus sia jebut teu adil ka aing cak Allah dengan dak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah mah biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju diwikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana janu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti teu di kitu teu dimeunangkeun hampura pan urang mah teu kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah godekeun presiden orang boga gitar mantap jasa masyaallah suling aya dinya gitar aya dinya dek mimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ieu satuju jasa lah urang mah geus jana bae jadi presiden lah irung guari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu abdi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean sagala ambean nu sengit nu bau jeung sagala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ye ndek wa batinah teh kikituan heula teh hese eta kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabenerna mah tanah gati Gusti anu ku abdi dilengkahan taneuh Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur leumpang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakal bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobat teh jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran ku urang tek astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum moal aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubu ilallahi taubatan nasuha sehingga
tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka Gusti astagfirullahalazim inget-inget tadi teh hampura lain deui ge salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat eta adalah dosa. Ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wazaru zahiral ismi wa batinah tinggalkeun ku arjaneun kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa nu tersembunyi ya nenu aya di jero hate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaol mah lain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus neuleuh bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan doang horenganan sayujzauna bakal dibales ku Gusti Allah jaga di akhirat balesanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu taripun ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah ieu bata bake neuleuan anu diharamkeun ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna bima kan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pake neuleuh haram-haraman celi sayujzauna bakal dibales eta celi pake ngadengekeun nu diharamkeun ku Gusti Allah sungut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkeun ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah ieu lah sayujzauna bima kanu ya apa dari sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat ji teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan mantaklah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 kaluhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae geus ulah aya dipake mah kongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulahna naon geus bae di imah masyaallah moal kebal deui tah ngaca geus peot kulit dikeke geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sanjana ditoelan ge angel jasa henteu cara keur ngora teh jauh keneh teng kabelan eta ieu geus sing hade geus sare paeh berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan paeh tah ieu barang aja guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae bareng leuleuh ka handap jaya nu handap ge huisan huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi juneuleuh ka pamajikanna naon ini nu di handap huisan tuh wah itu tanya-tanya lain coba itu wah nu kos kitu mah lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kosida sadar berarti urang geus kos maning ibadah konsisten urang ngoyeuna mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha 8 rakaat usolli sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus dua rakaat Allah tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jang sia itu tuh toko-toko tuh jang sianya guys emang apa nih mana apa mau kembali lah tuh sekolah ieu
tapi tetap bagi dua sia ngalaksanakeun store ka aing deres sakit tuh guys deres karena yang hirup keneh guys jadi geus plong guys betul urusan usia sawah aing merek ibadah bae ka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasad hebat jasad sama kolot terus maghrib baca Quran atau baca sholawat datang ka Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya kuat kebalik blow on teh si kolot acara TV cara kiai eta sih geus kolot mah geus papegatan mantang naon yang TV papegatan isin engke lamun dihudangkeun ti kubur engke TV ti tadi panggul mana isin jadi isin urang ya Allah geus kolot-kolot nyambongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kolot teh nyawa wae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ieu ka bawa bae wae geus dipijeunan ge nempel deui cak pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin jih daripada ke di akhirat kurang di bang baluhan TV banding ti kuari papegatan yang TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunahna Siti baheula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kikituna keneh bae urang dilalaga kuno kos kararitu atuh mani di ka Allah keun geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing mah geus deuk datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngaca saya mau mendingan HP geus lah udang-udang jam 12 geus Isya tanya sendiri ikir cerita wazaru zahiral ismi waba tinggalkan dosa zahir dosa batin mentak ieu hese ieu pelebahan micenan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat ge geus ngalaksanakeun tah mah ditahan si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau menulis kos gitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa geus api lain teh hayang sebab naon kadeleuna eta teh ku syahwat ngeunah tapi kapan ingat eta teh seuneu tah dina ilmu tarekat bakos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus bae terlena kudu kumaha tuh nah urang lamun deuk dahar teh ulah mikiran ngeunahna ceuk ahli tarekat mah kudu mikiran keluarna hati dah keluar kumaha eta nu keluar ti bujur bagus tah depan jorek daging hayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules keluar nah jorek amat naon bedana nu keluar ti dieu jeung nu deuk diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal pati hayang mun basi kene hayang keneh bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah urang mencari teh ilmu tarekat teh kos gitu jadi hese mantak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jala eta mah norekat zikir doang manya bu guru zikir tarekat main limbah aya imah ahli tarekat ngalimbah geus guru tarekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating eueuh ti dituna nu main tarekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan ai tarekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk ka Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong tarekat tadi nyana hancur di partai kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besinya penasaran kita datang ka dieu deuk kumaha dia diajak dahar ku aing salah teh kos kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli tarekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid kan guru tarekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulat teh dipanggil saya murid aingnya iya mama kuari kan ngadukung partai Demokrat
ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina tarekat mah teu akur jeung guru awas ya disapa sia kan aing mah guru tarekat jadi puyeng kieu aing puyeng aing mah oh salah ka guru tarekat teh tampiling murid kos gitu lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah pati resep teuing ka dunia nya guru tarekat mah kos gitu jadi kita dunia ke mana ge ka dieu geun yang mama kasubur geun abad guru tarekat kos gitu ieu salah bae guru tarekat teh aya mah di stop dalanan aya dunia nu aya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo tasarukeun besi kaburu pae eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendunya sia teu ngarti maksud pasantren teh lain batur anjing goblok sih guru tarekat blon deui bae dihayangna ka nyana bae ulah ka batur ih jelema tolol coba tak hese da kan mursid teh geus ulah guru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelemana jadi zikir itu berarti zikir biasa bae nah ieu maksudna naon ieu tatitah wa zarul zahiral ismi wa batina